si mama. Aduh, saya kira cek panganten besiu madep ganteng euy. Sabulan ieu manita aya kepastiana, manita enak aya hubungan digantung teh. Bade keluar layan angin sumpah di Hyundai mah. Yus, tong Kak Uwi, tinggal teh bade ngajelaskeun heula. Bade ngajelaskeun naon deui kitu. Yuyus, tina sareng Aeja mah teu aya hubunganna naon da? Basa kapungkur mah eta masalah paham. Eta mah kaleresan patepang sareng Aeja di jalan. Terus candakan tina teh ragrag, terus dibantosan ku Aeja. Maknya tina tega ka temennya Lira. Muhun tina, Yus ge ampuranya Yus salah paham ka tina. Cenah naon dan namina oge cemburu. Maafnya tina. Nya entos tina, Yus marek milarian Aeja, ayeuna teh rek minta maaf ka Aeja. Muhun sok Yus tina mah bade milarian heula angin, sumpek di bumi bae teh. Nya entos ya tina. Di sisi lain Danda teh ku apah sareng ku mamah teh dijodohkeun ka Aeja. Di sisi lain Danda teh enak ku bingung bius teh da rerencangan terus kasih sahabat. Danda bade euy heula bade milarian rerencangan kanggo diajak curhat.
Yuyus bade ka mana? Wajahna teh meni murung. Biasa teh nuju aya masalah, biasa percintaan. Makanya teteh kalau bercinta itu jangan terlalu. Jadi kalau nanti berpisah nantinya nggak terlalu kecewa dan sakitnya nggak terlalu parah. Nuhun makasih nya teteh nasehatna. Teteh hayu atuh uih bareng sareng Yuyus, ambah Yuyus uih aya rencangna. Ayo teh Yuyus bareng uih nah. Teteh nuju galau le. Ih, budak leutik teu apal di mana? Teteh tukang galau. Paujan ge da masih. Hus, anak kecil gak boleh cinta-cintaan. Pamali. Kau lebih memilih dia, lalu kau tinggalkan aku tanpa tahu sakitnya aku, dan kini kau telah disakitinya, lalu kau datang padaku, tanyakan keadaanku. Sayang, ku baik-baik saja. Jil, ieu teh abi teh dek minta pendapat ka Tanjil nya curhat bae lah ka Tanjil gitu ieu teh. Oh, iya sob, gak. Siapa tahu saya bisa ngasih solusi. Jadi kieu Jil, kan abi teh dijodohkeun ke orang tua abi teh. Dan cuman kan abi teh masih kena aya hubungan jeung Yuyus gitu. Jadi kudu kumaha itu Jil. Aduh, bingung ya aja ngasih sarannya tuh. Mau nolak itu kemauan orang tua kamu. Mohon Jil, abi ge teh bingung sebenarnya mah da kumahanya. Ayeuna orang tua abina ninitah wae ngan da abina teh masih bisi teu geunah ka ku Yuyusna gitu. Ja, tuh Om Yus. Tanya aja sama Om Yus. Siapa tahu bisa ngasih solusi. Kan Om Yus orangnya udah dewasa. Sok, dek curhat naon, sok iya. Datang kasih bantuan, curhat ke Abah, sok. Penonton, curhat dong. Jadi kieu Om, abi teh kan ku orang tua abi teh dijodohkeun gitu. Tapi da abi teh masih kena nyaah ka Yuyus. Jadi kudu kumaha gitu Om. Oh, ompong. Alah, aduh, masih usum kene, masih zaman kene gitu main jodoh-jodoh ke Allah. Zaman ini Jil, Siti Rokayahnya. Iya Om. Kieu bae ya. Ngeceng. Mending kene tarima bae nu geus puguh. Soalna si Yus mah can puguh. Ini narima ke Bandung geus puguh lah ceng, aya motor. Adi tengah. Tah. Awewe nu deuk dijodohkeun ka didinya. Awewe na teh daekeun teu ka maneh teh. Sabenerna urang mah hayang nyaho. Bener. Ya ai saurna mah daekeun Om da. Om, Reza lagi curhat malah tidur. Aduh, hampura euy. Tadi nagawean atas ngalembur loba pasien, ngalembur pasien teh. Da yang ku sabab bayang waras gitu, ka Abah teh. Hampuranya. Jadi kumaha daekeun awewena teh. Daekeun Om. Udah. Baru paling jaluna nu daekeun mah. Kiku 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 kiku. Ah geus
eueuh hijieun curhat dek wih bae. Ja, mau kemana? Masih sore. Bade meser heula coklat, bade sakantenan meser layangan. Aduh ngajalanan hirup teh meuni berat, kusabab di jerona aya kenangan. Demi hari